Karena kabuktian sagulamun hiji pemuda Yahudiun anu bangsa Yahudi eta yahdumu ngaladen ieu gulam anabiya ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pamarido mangka gering ieu gulam patahu mangka ngalayat ka gulam sa nabiyu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu atau mangka nyumpingan mangga kagula yang uduhu hal nangalayat Kangjeng Nabi kagula pako ada mangka cali Kangjeng Nabi indah rosihi disacakeun masakana gula pakola mangka ngadau Kangjeng Nabi kalahu kagula aslim kana lapad aslim kudu asup Islam anjing. Panadoro mangka ningali ya gulam ilabihi karamana gulam bahwa hana ari abi eta indahu dicaketeun gulam. Pakola maka ngucap ya abi ati abal qasimi kana lapat ati abal qasimi ati kudu turut anjeun kudu Abal Qasimi ka Abal Qasimi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paslama mangka lobat Islam ya gulam. Pahoroja mangka kaluar sa Nabiyu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa hal nari Kangjeng Nabi eta yaqulu ngadau Kangjeng Nabi alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah sadayana puji eta lillahi tetep kagungan Allah alladzi tegasna dat anqadhahu anu tos nyalametkeun ieu ladzi kagula minan nari tina api neraka. Aya kisah anu kalintang unikna nya. Kangjeng Rasul kagungan anu osok ngabantosan bab padamelan hiji pemuda ngan agamana Yahudi gitu. Eta pemuda teh agamana Yahudi. Mung eta pemuda teh walaupun Yahudi osok bakti ka Kangjeng Nabi sok ngiring gitu ngabantosan kana padamelan Kangjeng Nabi jeung kalintang bakti naik ka Kangjeng Nabi teh gitu. Dina hiji waktu eta pemuda Yahudi anu bakti ka Kangjeng Nabi teh ya anu sok abantosan padamelan Kangjeng Nabi teh teu damang. Kangjeng Nabi terangeun kana teu damangna eta pemuda Yahudi teh. Kangjeng Nabi teh henteu ningal agamana Yahudi, henteu ningali Yahudina eta pemuda sanes. Tapi anu di tinggal ku Kangjeng Nabi teh bakti na eta pemuda walaupun Yahudi ka Kangjeng Nabi. Jasa ngabantuanana gitu kalawan bersih hate teu aya maksud nanaon estuning ngabantos eta pemuda ka Kangjeng Nabi tanu diemut Kangjeng Nabi teh. Maka ngalayat Kangjeng Nabi ka eta pemuda teh. Salajengna Kangjeng Nabi calik satosna dugi disacakeun masakana eta pemuda. Satosna calik Kangjeng Nabi caket masakana eta pemuda. Kangjeng Nabi sasangem kieu ka eta pemuda teh.
kedah lebet karena agama Islam cenajang gitu. Nah eta pemuda teh eker mah geus aya gitu galagat cinta ka Kangjeng Nabina ku ngahidmah teh nya ku ngabakti teh ya tuh ku kersa ngabantosan teh ka Kangjeng Nabi bari cek dina Islam lillahi ta'ala gitu. Lain karena sesuatu hal yang disembunyikan gitu. Estuning bersih hati weh. Ngabantosan Kangjeng Nabi ngabakti ka Kangjeng Nabi teh. Teges aya galagat cintana ka Kangjeng Nabi. Anu katerangan man ahabani kana maifil jannah sing saja manu cinta ka kami maka bakal babarengan eta jelema teh jeung kami di surga. Nah walaupun Yahudi itu tapi hatena geus aya galagat cinta ka Kangjeng Nabi maka eta cinta teh jadi sababiah nganterkeunana eta pemuda Yahudi sasarangan jeung Kangjeng Nabi di surga. Nyata carana sangkan sareng Kangjeng Nabi ku Allah Ta'ala ditakdirkeun manehna asup agama Islam. Nah sawangsulna basudaknya jelema anu bakal pegat jeung Kangjeng Nabi walaupun asalna jamaah Islam nyata ku ngewa ka Kangjeng Nabi. Ngewa karena agamana Kangjeng Nabi. Ngewa ka jalmi-jalmi anu turut patuh anu bakti ka Kangjeng Nabi. Tah ku ngewa eta ima ditembongkeun atawa henteu manaha teh ditembongkeun nya hatena ngewa nya perbuatanana ge sakumaha gambaran hate anu ngewa. Mangka endingna cek budak ayeuna mah geuning ajengan tungtungna teh bakal pisah jeung Kangjeng Nabi. Da ku sabab geus aya bintik-bintik, geus aya galagat-galagat ngewa ka Kangjeng Nabi. Batak akhirna ge bakal pegat we jeung Kangjeng Nabi. Ima ku murtad wa ima ku musyrik teh. Atanapi ku ngalakukeun dosa gede nu sanesna torojo maot teu acan katobatan. Tah ieu pemuda teh saur Kangjeng Nabi jang asup Islam bae. Eta pemuda Yahudi teh kitu. Hiji pamuda anu sae pisan kanu janten sepuhna. Kararesan ramana teh ajengan aya di sacaketeun mastakana eta pemuda deui. Itu caket Kangjeng Nabi anu nuju calik caket mastakeun deui eta pemuda. Ngareret heula eta pemuda teh. Nyaeta isarah nyunkeun keputusan tilu jadi ramana. Ai ramana disami. Namanahna teh aya galagat cinta ka Kangjeng Nabi. Ku ngidinan putrana ngahidmah ka Kangjeng Nabi. Ngabakti ka Kangjeng Nabi niatna lillah we. Lamun Islam mah gitu. Itu ngidinan. Lamun ngewa mah ka Kangjeng Nabi. Keur mah Yahudi tambah ngewa moal ngijinan budakna babakti kan ka Kangjeng Nabi. Ngabantosan nang rupi pada melan Kangjeng Nabi. Lamun ngewa moal diijinan. Ku sabramana oge aya galagat aya ciri cinta ka Kangjeng Nabi begitu putrana ngalieu kanu jadi ramana teh ramana surti ngartos nya kana isarah nu jadi putrana maka nyarios ramana ati Abul Qasim nya kedah turut teh cenah ujang kana cariosan Abul Qasim nyata Abul Qasim teh Kangjeng Nabi gaduh putranya 7 diantaranya Sayyidina Qasim di Siti Maria Al-Qibtiyah teh ngan eta pupus pan yuswa bade ka 7 tahunan. Tah Kangjeng Nabi teh sok pirajeunan disebat deui itu ku nami Abul Qasim.
Kusabab aya izin anu janten ramana mangka si pemuda Yahudi eta lebet agama Islam dipayuneun Kangjeng Nabi diislamkeun ku Kangjeng Nabi. Begitu eta pemuda lebet Islam bingah pisan Kangjeng Nabi kusabab pemuda anu caket sareng anjeunna anu ngabakti ka anjeunna anu ngabantosan padamelan anjeunna janten sami saiman sareng Kangjeng Nabi ku lebet agama Islam. Bari lebet agama Islam teh henteu dipaksa ku Kangjeng Nabi, teu diolok ku Kangjeng Nabi, teu disingsieunan ku Kangjeng Nabi. Estuning ridho sorangan jeung aya respon sae jeung aya idin sae tinu janten ramana. Kangjeng Nabi saatosna nyaksian eta pemuda lebet agama Islam, Kangjeng Nabi misaur gitu. Anu disaurkeun Kangjeng Nabi teh alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Ari sana puji eta tetep kagungan Gusti Allah nyaeta dat anu tos nyalametkeun Gusti Allah ka eta pemuda tina api neraka. Ya gitu tah. Masya Allah. Nah eta. Pangdur maka kudu mikir anjeun. Kayak Pak gitu. Kayak Pak eta kumaha kana kabuktian. Sahadal gulamu eta pemuda. Kayak Pak halna kumaha gitu. Kayak Pak halna kumaha kana kabuktian. Sahadal gulamu eta pemuda eta baron anu kacida saena biabihi kanu jadi ramana gulam hatta kubaili wafatihi malah-malah sae itu malah-malah sae sakedap deui kana wafatna gulam gitu. Wa bidzalika jeung kusabab kitu bar wafaqahu maparinan pitulung ka gulam sallallahu Gusti Allah li Islam kana agama Islam. Fi akhiri lahdatin dina akhir hirupna maksudna min umrihi tina umurna gulam. Pas baha maka jadi ya gulam eta min ahli jannati ti ahli surga. Wa min hadhil qissati jeung kusabab ieu kisah ta'lamu kudu nyaho anjeun annabirul walidaini kana yen sanyana sae kanu jadi ibu rama eta sababun sabab li husnil khatimati kana sae panungtung alias husnul khatimah. Aya kisah pemuda Yahudi anu lebet kana agama Islam sabada lebetna langsung pupus nya salajengna Kangjeng Nabi ngadoa ku alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar pangna eta pemuda Yahudi ku Allah dipaparinan kanikmatan lebet agama Islam samemeh pupusna jeung diislamkeun Kangjeng Nabi sabada Islam langsung pupus berarti husnul khatimah teu aya kajabi nyata ku berkahna walaupun masih keneh jadi pemuda Yahudi tapi sae kanu jadi ramana sae kanu janten ibuna itu sae kanu jadi rama sae kanu janten ibu eta weh nalika bade lebet agama Islam anjeunna nyuhunkeun idin heula ku isarah kanu jadi ramana diizinan henteu itu teu ujug-ujug lebet agama Islam nyuhunkeun heula izin kanu jadi ramana. Aku sabab ramana geus aya galagat gitu cinta ka Kangjeng Nabi jeung sae ka Kangjeng Nabi ku ngijinan manehna jadi
pembantu Kangjeng Nabi teras anu ngaladenan Kangjeng Nabi maka ngijina kanu jadi putrana supaya lebet kana agama Islam. Tah ku berkahna saya kanu jadi ibu rama jeung saya ka Kangjeng Nabi mangka akhir mautna eta pemuda teh ditungtungan ku husnul khotimah. Tah kitu nya. Tah matak aya katerangan tina ieu kisah anu mana saya kanu jadi ibu gitu atik. Saya kanu jadi rama eta teh jadi sababiah pupus urang husnul khotimah. Sawangsulna lamun awon kanu jadi ibu nya awon kanu jadi rama hariwang pupus urang jadi suul khotimah awon. Itunya urang teh cek urang tukang ngaos, tukang puasa, tukang midamel kasayan anu sanesna. Maknya suul khotimah sagala. Sok sanajan goreng kakolot gitu. Tah waleranana najan ibadah ngaler ngidul ngetan ngulon tapi awon kanu jadi sepuh tug dugikeun ka nyerieun hatena nu jadi kolot teh lamun hirup keneh lamun kolotna entos pupus kumaha sami lamun berbuat awon ka sepuhna anu pupus sami nyerieun itu hatena kolot anu geus pararupus teh muma yeun gorengna saperti nyarekan kolot batur teh atuh sarua we batur jeung nitah nyarekan kolot urang itu komo deui kumaha wani ka kolot sorangan komo geus maot ngagogoreng urang boga kolot